Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Kisunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Rusia Elis Marlina bagian ke-11. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Tatang KS. Sumangga supados tinjang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ayaku tegablag pisan pikiran jelema sarwana jeung bubuyut bedulna kindi kukulutu sorangan mana budak teu daek krepeh manaker aya kanyeri. Dedeh teuing Kasep, dedeh kesing sabarnya Kasep, tos repeh Kasep, capek tong nangis wae, reup angguran gara bobo deui. Najan hantem diupah APG weleh budak teh teu daek krepeh da puguh geus lila nakar ngarasa hayang nyusu nepi ka eta budak cerikna mani geus peuyeul. Keur kitu aya nu gegerwan di luar. Jang Kindi, Jang di luar kadenge aya sora nu ngagegero. Kulan eta budak cerik mani geus lila nakar kadengena teh nakamana ari indungna. Kulutrak Kindi muka tulak panto barang brai teh si horeng hiji awewe tetanggana nyamperkeun. Har geuning ibi manggabi kalabat ari nyeesih na kamana atuh Jang Kindi. Duka bade kamana atuh bi da teu wawartos ujug-ujug leos bae sareng ibuna duaan. Benarnya eta nyeesih meuni teu boga pisan elingan ka budak luas ninggalkeun budak leutik. Numawi atuh bi kanggo abdi ge ngaraos bingung mikiranana mana awak abdi batan sakieu aya nu karasa. Ampun teuing cing kadiekeun ku ibi urang ais sugan repeh heug eueuh susu deui karawak budak teh diais ku tatanggana anu katelah Bi Nunung. Mo Kasep dedeh teuing aduh jalu anaking bari budak teh diayun-ayun jeung make dikawihan sagala Kindi mah sanggeusna budak disambat teh goledag ngedang deui morongkol disimbut ku samping sarung. Sabot Binunung keur kawih kengkleng dengdek buah kopi raranggeyan dengklengkeun incu dewek ulah pati diheureuyan dengkleng cenah neng neleng nengkung gera gede gera jangkung gera makayakeun indung gera nalang kasih bapa keak aya sora manuk koreak. Kasabrang ka Palembang kaditu sing jauh. Huy Bi Nunung keur ngawihan budak teh eureun nyelang heula ngahaukan manuk koreak di sanda handapna keran. Jang Kindi naon Bi tong dikadengkeun bae bisi nambahan lieur heug hudangkeun heula babacaan anggur sabisa-bisa kadinya. Kumaha atuh Bi abdi teh teu kiat ku awak meuni asa remek kieu sareng ambekan karaos eungap deui Bi walar Kindi nyaritana di barungku ngahegak deuk hudang ge teu kaduga. Keur kitu di luar aya nu pupuntenan deui. Punten Mang punten. Saha? Binunung ngagerewek nanya ti jero. Abdi buka heula sakedap. Kelanan antos kulutrak Binunung muka tulak panto brai dibuka. Har geuning Jang Ica yap ka jero. Sanes puguh abdi teh nguping sonten murang kali nangis ka kupingna teh menitos laminakar. Nyata puguh ieu budak nyeesih geus lila nakar ditinggalkeun. Walar Binunung bari nutupkeun deui panto. Ari mangkinina ka mana Bi? Tah geuning Jang Kindi keur ngaringkuk. Nyata gering manehna teh deui. Ieu we ibi mah ras ku indungna budak meuni teu boga pikiran pisan hirupna teh sakieu geus peutingna can balik keneh. Kasawat naon akang teh? Ceuk Jang Ica bari gek diuk gigireun Kindi keur ngarengkol. Puguh akang teh karasa deui eungap Jang. Ari karasana mah ti mangkukna keneh ngan teu pati dirasa we da puguh loba pangabutuh. Tapi kalah ka asa beuki nambahan walar Kindi rada ngulisik. Ti waya kumaha ece teh angkatna.
aya we kawasna ti tabu setengah opat mah. Bo, das ayeuna tos tabu setengah 10 can sumping keneh. Na bade ka mana cenah? Duka teuing atuh jang, ditanya ge teu puguh wangsulanana. Wah, biasa teh wae eta mah geus jadi adat nya esi. Geus teu birok deui. Menit aya kakapok pisan sakitu ku salakina anu baheula geus disiksa setengah paeh teh. Masih anggar keneh kitu. Teu bisa pisan ngarobah adat. Bakuna mah ketah sarwana jeung nu jadi indungna. Sawios bi, terserah eta mah. Bade ngalakukeun kitu, bade ngalakukeun kieu ge. Ngan ieu wae abdi mah ras ku awak sareng ka budak. Da upami jag-jag awakna mah. Keun bae abdi mah bade sirurak-siruruk di saha we batan raga abdi janten nambahan ruksak mah kindi mani ngageri. Benar ari ku kitu teh mah jang kindi. Ngan eta we ceuk pikiran ibi mah asa teu pantas hiji awewe tur kasebutna boga salaki dae karalas-karalas kitu bari luas ka anak. Da ibi mah bujang-bujang kitu cacak deuk indit-inditan salaki teu ngidinan mah tarawani. Komo ieu bari ninggalkeun budak jeung salaki gering. Cing sugan jang Ica di ditu si Nyai boga susu paragi budak. Susu naon wae ayeuna heug bawa ka dieu. Ieu karunya ku budak tada teuing lapareunana. Duh katunya kelanan manawi aya keneh urang bantun ceuk jang Ica bari nangtung tuluy kaluar nyilang balik heula ka imah. Aduh, deudeuh teuing kasep hayang memem. Ke antos sing sabar sakedap deui nya. Tos kasep capek nangis wae tita tadi. Buru-buru Mang Ica gira candak memem. Binunung upah ngapeh budak teu dae krepeh bae. Teu kumsi lila harita Ica geus datang deui. Tuh bi kaleresan aya kengeng ninyuh hindung budak. Nembe teh aya sakeprul deui. Jang Ica bari ngasongkeun botol plastik anu meunang ngeusian cai susu ka Binunung. Alhamdulillah nuhun Jang Ica. Bagja teuing top geura memem kasep. Deudeuh teuing meni ujug-ujug dikenyot wae Jang Ica. Tuh tingali. Panginten bae bi datos lami pisan. Sakitu ge uyuhan kiat mangkaning ti jam 4 dikantunkeunana. Bi bade permios wae atuh. Itu ongkohanan pun anak anu pangeus bungsu ogo nakar. Teu kaop we bapak ngaringkang teh meni rondel nakar. Kang Kindi ulah kata terasan atunya enggal sing damang deui. Abdi permios bade wangsul. Mangga Jang, walor Kindi sorana teu pati tarik. Hatur nuhun Jang Ica, keun enjing botolna disanggakeun ka ditu. Sawangsul nabi, mangga atuh. Mangga Jang Ica, walor Binunung, reket panto ditutupkeun deui. Atuh ayeuna mah kieu wae Jang Kindi, ke di mana geus jag-jag mah, berwae ka ditu usaha kanu jauh. Keun hayang nyaho boga pikiran henteu nyi esih teh. Sugan ari kitu mah karasaeun di jauhan ku salaki. Ya kitu mungguh emutan mah. Abdi ge gaduh rencana usaha kanu tebih teh. Mali gaduh cita-cita hoyong ka Jakarta. Mung kumaha atuh kabujang awakna nombro. Upami tos sehat leres mah bade maksakeun bae manawi diparengkeun pinanggi sareng kahirupan di tanah batur. Da usaha di dieu mah kieu bae batan pinanggih jeung kasenangan teh anggur asa beuki seset ngarah pangaji saleteureun ge meuni paeh poso ceuk cohagna mah suku dijieun sirah dijieun suku. Nyata nu matak engke mah di mana geus sehat lah-lahan we indit itung-itung milih-milih rabi mindah-mindah rasa di dieu kieu wae sugan atuh di ditu bisa papanggih jeung kahirupan samodel ti heula-heula. Ari jauh mah atuh urang teh moal rudet-rudet teuing tiis ceuli herang panon. Pan di dieu wae mah karasa ku sorangan batan kitu boga pamajikan teu reugejeg teh. Bisi kudu diterangkeun mah ieu Jang Kindi, lain ibi ngagogoreng atawa ngarojokan kana jalan teu bener. Geus nyaho ti baheula ge adatna nyi esih teh. Pangna kudu jadi salakina anu baheula ditinggalkeun samalah teu acan diserahkeun teh kunaon.
Nyata pasal nama daek heureuy jeung lalaki batur anu boga pamajikan nepi ka baruntakna atuh manehna teu kungsi dikawin ngan sakadar dipake cocokan wungkul geus weureu seubeuh mah guyar jeung manehna cul bae ditinggalkeun. Binunung nyaritakeun adat kalakuanana Sukaesih mani diterangkeun panjang lebar da memang jeung nyana adat Sukaesih sok kareles-kareles teh lain ku ayeuna bae ti baheulana keneh malah nurutkeun ceuk beja mah geus aya tapak manehna teh ngalaman terjun kana golongan bangsa wanita pe. Keur kitu gurutak Sukaesih jeung indungna kira-kira pukul 10:30 kakara balik. Tuh geuning si emak ujang. Nah aya ku kamalinaan ari tos angkat-angkatan teh Nyi Esih. Ieu si ujang meni nepi ka peuyeuh cerikna ge. Teu beunang diupah apeh. Ngan hadena we Jang Ica ngirim cai susu. Aya ge bapana da puguh keur ngabogaan kanyeri. Ti tadi ge ngaringkuk bae. Numawi abi teh puguh aya kaperyogian ari tos kitu kaleresan ti ujung berung ka dieu rada sesah oplet rupina mah atos wengi panginten ti ujung berung natos ngerasakeun naon tebih-tebih bari merosotkeun pangais kulantaran budak disambat ku ninina tuluy dibawa ka kamar. Biasa we bi tos balang siar walor Sukaesih bari juru panon ngarindat ka salakina anu keur merongkol. Nyai da geus mulih ayeuna mah permios wae ibi teh bade wangsul sareng atos wengi pisan. Hatur nuhun atuh bi mending ngabarubahkeun pisan sawangsulna Nyai Jang Kindi ulah katutuluyanya ibi deuk wangsul. Mangga bi waler Kindi geus kitu mah Jut Binunung turun tuluy ngaleos balik ka imahna. Ganti poe nincak minggu anjog kana malam lebaran dulag kadenge ngaduru-gedug di barung kunu takbiran mani reang mungguh matak ngahudang kana langsaan batin cerik jejeritan kanyeri kaperih kana langsaan asa ngagulung pipaeheun asa geus nampe karasana ceuk pikir hiji jalma anu keur dipuragaan nyatana diri Kindi anu kumangsa harita keur ngarengkol ngagojod di harudum ku samping sarung geus belel. Kang Kindi ceuk pamajikanana subuh keneh geus ngagegeuing gara hudang atuh lain merongkol bae pagawean teh geus beurang ieu teh gura giru ka ditu geura kacai kaluman atuh boga awak diringkukeun wae mah. Cing atuh sih si ngarasakeun ka lalaki teh kapan nyaho lalaki keur aya nu karasa nya ieu ge nyaho di dinya teh keur gering tapi kudu boga pikiran bae atuh batur mah rek nyang hareupan lebaran teh suka bunga ieu mah anggur merongkol siga pisan anu sangsara teh jeung ongkohanan korsina deuk diberesan ulah sina pasolengkrah kitu era barina ge bisi aya semah sahanteuna kasebut poean lebaran. Tobat Gusti ceuk Kindi mani humandeur ngarasa aral anu akhirna kapaksa hudang tuluy ngalengkah ka dapur kitu ge mani jeung rada salayang soloyong siga nu lieur datang ka dapur karawak nyiuk cai geus saheng diwadahan kana ember leutik anu maksudna deuk ngopiok sirah sangkan ulah berat teuing. Barang deuk jung dibawa ka cai mitohanan norojol ka dapur bari nyang ember leutik anu dieusi cai atah deuk dibawa ku Kindi. Ajang naon nyiuk cai geus saheng Jang Kindi? Ieu kanggo dikopiok sirah emak. Tong nyiuk cai ieu atuh mangkaning cai meunang ngahaja ngalati sumur batur. Naher deui we kadinya ku cai ti dieu. Ieu mah keur nyician cai bisi kaburu juljol aya semah. Ceuk nyitohana bari nyicikeun deui cai kana seng. Naon emak isuk keneh teh geus hoghag era atuh ku batur Sukaesih nanyakeun ti jero. Ieu cai geus saheng deuk dipake si beungot ku bapana Priatna. Heug meunang ngahaja ngalati sumur batur. Da aya ge cai di urang mah koneng. Alus we kitu mah mun seblokkeun sakalian kadinya asa disayagikeun naker
si banget wae make kudu ku cai hanet, tembal Sukaesih bari ngelapan kursi jeung meja. Tungtung namah kin digek wae diuk dina jojodog bari si Duru dikitukeun ku Mitoha jeung kudu jadi pamajikan teh. Teu daek nembal da puguh syariatna waruga kurang daya bati hate ngagugudag. Pek ayeuna mah kadinya nagenkeun deui kana seeng, ceuk Mitohana bari ngaleos mawa poci meunang nyician. Geus kitu jungkin di nangtung panon nempo kana seeng anu masih keneh nagen dina liang hawu katingali caina ayaan keneh. Anu teu kungsi lila nah heureuh deui cai sasana teh disiukan saeutik-saeutik ku gayung di kana emberkeun. Tidinya ari gidig dijingjing dibawa ka cai dikersakeun waktu kindi ngarongkong deuk nyokot timba dina luhur bak. Cai hanet dina ember leutik teh bahe kakait ku tambah ngangsar. Untungna teu kana sukuna lamun teu kaburu dikejatkeun mah kana pasti molotok. Ya Allah, nah kabina-bina teuing keur eueuh deui teh. Bari nyengkatkeun ember anu tiguling kari haseupna wungkul ngelun da puguh caina mah bahe teu nyesa sakecelak-kecelak acan. Anu satuluyna mah jadi si beungeut ku cai atah najan bari jeung karasa tiris ge maksakeun maneh. Balik ti cai teh lain ka jero anggur gek deui diuk dina jojodog bari leungeun duanana disantongkeun kana liang hawu taksiran teu kuat ku tiris. Keur kitu di luar aya nu pupuntenan. Pangapunten kulon, mangga linggi. Si Om, is geuning meni ngalut ngabandalet. Mangga lalinggi kulan, ceuk Sukaesih kasemah nu di antarana dua pemuda jeung seurang gadis make calana jengki bulau arunggah ka jero. Sukaesih mah sanggeus ngamanggakeun teh tuluy asup ka kamar anu maksudna deuk di baju heula teu kungsi 10 menit geus norojol deui kaluar nyamperkeun ka Semah. Om, hapunten nya samudaya kelepatan esi. Sabangsulna sih, minal aidin wal faidin. Rumaos Om seur kelepatan ka esi teh. Rumaos sok ngaluhuran ngalengkahan weler hiji pemuda anu katelah ngaranna teh Rohendi anu biasa sobatna Sukaesih. Ari tos ngaco teh baku nakar bari ngepeskeun leungeunna anu satuluyna ngajak sasalaman ka baturna Rohendi. Mun saya maroh di mana lebaran papanggih jeung partner mah lain kitu kuduna. Na kudu kumaha atuh? Teu nya Rohendi bari nyerebungkeun haseup rokona ka luhur. Saya mah kieu kaso pondok kaso panjang kaso ngalakai lumayung sono mondok sono nganjang sono ngojay di Cipayung. Edas aya kusonagar kitu nya ari pemuda zaman kiwari teu sangka calakan. Sukaesih bari ngagelenyung. Aden, Neng, neda pangapunten Ibu bilih aya kaluputan, ceuk indung Sukaesih bari nyolongkrong ngajakan sasalaman. Sabangsulna Ibu meuleuh Rohendi meh bareng jeung nu sajena. Geus kitu mah indungna Sukaesih asup deui ka kamar ngabajuan budak anu tas meunang ngamandian. Lain ku kitu saya maroh teu sabrang kaluar ti imah nepi ka dieu terus-terusan sasalaman jeung ngarasa capek ngaladenan anu mentara hampura, ceuk Ridwan babaturan Rohendi. Alus kitu mah bodo netelakeun payu engkena dosa urang beak kulantaran hantem-hanteman dipentaan wae ku batur, weler Rohendi. Leung ku kitu gerah ku mending saya maroh nu puguh mah dampal leungeun asa sasangalun. Komo tadi mah isuk-isuk sasalaman jeung sakadang mitogag barang gap barang gurubug hate meni ruas dampal leungeun karasa kesrak teu beda ngarampa roskam. Aduh, ampun ceuk Ridwan ampun-ampunan dumeh diciwit ku tunanganana anu katelah Nurhayani. Nah atuh make nyabit-nyabit mitoha sagala. Mitoha sote mitoha baturian da mitogeg mah dampal leungeunna ge lemes samodel pipi Yani. Ridwan nyaritana kituna teh bari jeung irungna ngadedeukeut kana pipina Yani nepi ka meh antol. Ku kituna teh geus teu aya kaera deui anggur ngahajakeun bibir Ridwan keur monyong teh kuat disada nyiut nyeseup pipi Nurhayati. Heuheuy Dede,
meni kalem ye si om kabitaeun sukai sih nyeleketeuk seuri. Keun atuh sih ulah geruh antap sakarep ingsuna da kitu kuduna pan urang teh kudu ngudag-ngudag zaman lin. Ayeuna zaman romanan milu kanu kitu zaman agogo oke cek urang teh nyarid nya leung soal nu kitu kumaha model film The Frost dek diturutan deui bila mana perlu oke saja dabongan diayakeun film nu kitu tembaro hendi ka babaturanana. Keun antep tanggap Mas Yani sina ngadu bako duaan cek sukai sih bari nyecian cai enteh kana gelas. Muhun cek keun urang tanggap Wuler Nur Hayani bari ngagelenyu bibir semu amis pipi duanana meni kempot. Nya dipikir-pikir bangsa batur ku teu era-eraeun ngayakeun film nu kitu nepi ka dipraktekeunana. Nya moal eraeun anu dina filmna mah mun deuk eraeun ge nu lalajona. Coba tetangga saya keur manehna teh masih jajaka can aya pisan pengalaman urusan karomantisan ari pe kamari ngajakan lajo film eta ka saya pan ripuh budalan bioskop teh meh-mehan teu bisa lempang batur manggeus jarawuh kaluar ti bioskop teh ari manehna mah masih keneh dongko bari nyekelan tuur pajarkeun teh cangkel sidik berat ka hareup barang disidik-sidik teh budak leutikna ngajajar teu bisa tungkul-tungkul acan. Si bedol magas tong ngadongengkeun nu kitu patut sebal jeung saya mah sok tara kaopan babari kukurayeun ceuk Ridwan make jeung ngabalieur. Rohendi mani ngagik-gik tungtungna jadi areak-eakan ramena keur ngadongengkeun hobi barudak ayeuna. Kindi mah ngadenge mah keur eak-eakan sereuri jeung pamajikanna teh borolah hayang nyampurkeun atawa milu seuri. Jongjon wae can dukul si duru hareupeun hawu bari nangkep tuur teu beda ti aki-aki. Sakitu pamajikan banyol suka seuri teh teu aya curiga naon-naon jongjon siganu paeheun pikiran teh lain heuheureyan. Mendakan naon aden mani asa kurame-rame teuing tanya indung sukai sih nerojol ti kamar geus kitu gek diuk milu amub jeung batur. Eta manawi teh ibu ngabandungan ku zaman ayeuna tina urusan biasa teh wae karesep sareng kaseneng barudak ngora. Tahun itu mah kitu tahun ieu mah kieu si horeng zaman teh teu anggarinya ibu. Ari sayaktos nama perkawis dunya atanapi kasebat zaman mah anggar teu aya robihna mung anu robih teh anu ngajamananana dina perkawis perobihan anu ngajamananana eta mah saur sepuh ge urang teh kudu ngindung ka waktu mi bapa ka zaman mung kedah sigara tengah tuh kitu nyaho ari pandangan kolot mah nu matak ge ceuk Ridwan. Upami kitu marupina nya ibu urang teh kedah celok di tengah sumuhun aden mung eta we abdi mah bu upami celok di tengah teh sok inggis kapencet tada teuing gepengna model opak tong diladenan teuing ibu jelema kitu mah rada teu hidang sok tuluy ngocoblak ceuk Sukaesih. Mending ge jadi jelema teu hidang ngadah loba nu nanyakeun dek nanyakeun naon kanu teu hidang asa kula lieur teuing jelema sahidang-hidang nanyakeun kanu teu hidang saumur nyunyuhun hulu ge kakara ngadenge. Nah teu rumasa kitu didinya basa mangkukna nanyakeun kodo ka si Wawah. Menggeus gandeng Rohendi tuh nya kitu ari kadasek teh ilaing mah bebari we ngesangna teh nya dongeng punya dongeng rencana urang kaya kieu mah tangtu kana bolai. Waktosna kabujang sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.